kabayan asup ka panggung lempang sase kuliah heuy terus dialuk sila tutup ngageret ceuli ku bulu hayam sirah lehek dengdek panon peureum hayameun meureudeuy datang itu ngajingjing sapunyere jengkel ambek gregeteun kabayan kunaon ceuli teh hayo we digere kumaha muntos belum sia digawe ka ditu kaluman maneh jodoh oge je kunaon ari maneh jikan maneh tanya peseuna kana ambak-ambakan teh sore isuk eueuh eureuna ulah kitu matak teh kolot kaluman tuh dah boga salah kita meni ofisan gua ngalah suluh ka ditu hoream oh bedog mah ngeundak naon mun nginjem ka abang bunga ngambek si abah mah bisa nanti ongkong heuh kami begok boga kene utang ih salah kita tuh iya manusia heuh digawe ka ditu ulah ulah ngajentul wae turutan batur usaha kana naon teh ya kana naon we atuh ulah ngajentul wae tuh kawas Pak Haji miara ayam miara domba atau naon we atuh usaha kembali jadi pegawai negeri oge asal usaha halal si kabayan ngaraja terus nangtung suraseuri gumasep bener tuh asa diingetan ugu kami teh hayang-hayang belajar wisarwata nih naon teh wira swasta tegong kayak wisarwata je ulah pake bluk atuh teh naon saking mangunang rek kumaha tuh kieu teh akang rek badani jeung senam pijan pokokna mah itu mulai hariwang akang pasti usaha jika tuh ulah ulin wae sing mikir grup teh ieu ya garek mikir si kabayan jeung Nyi Iteung lempang dengan panggung Nyi Iteung keluar silam sijan asup ka panggung Baik, geuning maeng kabayan. Rek aman heuy. Bage aja ngaha aja rek ka imah maneh Kayak naon kabayan? Asa raros teuing euy. ulah rewas satu jan da lain rek nagih urang uing teh hayang diajar wira swasta cik minta pembolongan karena naon nih jan Oh, gitu. Oke. Oh. Mangun ngingung lauk koy. embung balongna Ngingung yuk. embung deukeun balongna Maneh mah. Kayangan naon? Yang apa sih? Usaha nu badak mah kudu gede modalna gede. Nu mau ondongna gede mah ngingung munding. tua ya eta bener jan nuhun kuring setuju mun ngingung mending mah maneh teh tenang sopan saja ijan Duitna? wah duit mah gampang aya abah malah moal dilila deui ayeuna ge rek nepungan ka abah mun jam modal sama pasti direk Mani agul punya bapak, punya abah galak teh. ih ari abah gitu-gitu ge galak-galak ge boga kuring mah ayo jan mana rek ngilu Ciwe, jiwakan sih hasil. jika tuh mun rek kabalong mah assalamualaikum Waalaikumsalam. Abah jeung Ambu di panggung datang si kabayan suraseuri kabayan ari mana ini henteu ih ari abah nya ini atuh bah iraha we ge lo lain kenal eta yang seri kawas kilo anyar naon gagabah teuing nah sia disebut kilo anyar teh ngambek banyak teh geuning disebut kilo anyar ngambek wah ulah kitu atuh Ambu nasi asa ide yang tunggu di bawah sia ges ulah kalunaan sok juk kabayan abah nanya mangga bah mana kabayan Ugu ngajak Wing teh hayang ketemu jeung abah, jeung ambu saja tinggalkeun silaturahmi bah. Makin cewek ketemu segala. Tara kisah salina maneh mah kabayan.
rek minta duit merenya atau angin juga rek. Tuh udah, kalau mah goreng wae ka uing teh, cenah naon geus dudun lain-lain, ulah suudon. Goreng kalakuan kitu teh umat Islam mah kudu alus panjang Kak. Maneh menang. Sok rek naon maneh teh kabayan. Ratu bujur wae gadenan, leo Bang Mah. Wah, aduh, ambu mah tega ka uing teh. Awas ya sekali dia nyebutkum lu baik. Ampun Bu. Modest ambu cicing atuh kami rek ngomong. Sok keren, rek naon sia teh. Kieu bah. Uing teh hayang diajar bisa wata. Ayo, kalau ngisi ngomong tehnya. Naonnya? Wira swasta eta bah. Uing teh hayang diajar usaha tapi keboga modalna. Tuh pasti rek dijemput kain. Salah bah, salah. Terus goreng sangkan deui abang mah lain rek pinjem duit tapi rek ngajak usaha. Urang bagi hasil, bagi untung, join tenang keren usaha tapi modalna patungan. Oh, usaha kanaman euy. Terus saya macam ayah di dalam putus sampai bisa usaha. Kelenan ambu, urang dan kenela manana. Adanya itu tadi ge. Ambu mah kawin teh sengit wae. Sok teruskeun kabehan. Usaha kanaman paparan teh kumaha? Kieu bah, urang meuli penting. Modalna papatungan, miarana teh duaan, tapi sangkan adil urang bagi dua miarana teh. Kumaha carana? Sapotongnya uang we. Abah bujurna, kuring huluna. Wis kaela ulah nyincak tindakan. Man naha maneh hayang miara huluna. Ngarah kumicenan lainna. Kumaha abah we ngumpul? Ambu cing kamerek minta bolongan. Mun kitu carana mana nu kudu dipilih, huluna atau bujurna? Yang huluna atuh, biar bujur mah kudu diceritain. Lu gitu mah patut dibikin kas kabayan. Satu jo. Mun kitu satu jo. Mun kitu kumaha bah? Aing gawe paparan jeung maneh. Moal kadung bah. Nah, aku mau kadung. Ieu dah semusawah. Cak sia ketok palu 3 kali trok kan tidak dapat tidak tergugat goreng bujur abah hulu tas si ambu hasilna jadilah